aya rizki maud nu kaopat. Rizki maud mah rizki anu dicawiskeun ku Allah taala pikeun jalma anu ngabdi ka Allah. Rizki mutakin, rizki maud. Rizki nu dijanjikeun ku Allah pikeun jalma nu takwa, rizki mutakin. Kuat takwana, hebat takwana, loba datang rizkina, rizki mutakin. Aya. Mata lamun tukang dagang niat ibadah dina dagangna, sidik ubudiyahna dina nalika dagangna, sidik abudana dina nalika dagangna, matak bisa bertahan lila beungarna jeung kauntunganna hebat. Kunaon atuh da dina dua jalan, rezeki mutakin datang, rezeki maksudna datang. Tina kasab datang jeung tina takwana ge datang rezeki. Kitu. Eta teh salah jalma nu boga angkeuhan. Maneh mah boga salaki ngaji bagaimana? Kuluban we kitab jeung kumaneh. Sipanan kulhu. Suka nu. Ceuk saha takwa teu make teu ngadatangkeun rezeki. Ceuk saha ibadah teu ngadatangkeun rezeki. Aya rezeki mauun. Jadi rezeki teh anu katariku takwa aya. Datang rezeki di mana-mana. Sok naon hebat takwana eta. Aya. Rezekina mauud disebutna nu kitu. Mata jalma semakin hebat takwana, semakin loba datang rezekina. Ieu rezeki muttaqin. Ukuran tawakal aya dina masalah rezeki. Ukuran tawakal dina masalah rezeki cenderung ka mana? Kana rezeki anu madmun. Rezeki anu madmun. Ieu mun make logika ya, mun make logika. Ari sabenerna mah ceuk ahlu tahqiq we kabeh ge kudu tawakal ka Allah dina mamluk dina maun ge. Dauh nu ngajurung laku ka Allah taala mah pan. Ieu mah berjalan dina perjalanan anu logika, perjalanan syariat gitu. Jadi tawakal teh di mana? Dina masalah rezeki anu madmun. Rezeki mamluk mah loba neanganana biasana berjalan dina adat ya. Sok loba rezeki mamlukna kitu. Da getol neangan sia mah loba sawana, loba duitna, getol neangan. Ari madmun mah jan puguh pan cek tadi oge. Gitu. Jalma loba nu ragu dina urusan rezeki, padahal lamun ngarti kana bab rezeki madmun mah teu kudu ragu. Sabenerna di mana sawah ku wereng boga pikiran, aing bawa mah dahar bulan harup teh. Pak. Rugi dagang, wah minggu harup mah dahar ieu. Beas dina pabeasan, murid mah aing mah dahar ieu kayak kieu. Tah kitu. Boga angkehan kitu. Ta eta anu pemikiran anu kadinya teh eta teh kadorong kunaon? Kuaham eta teh. Kuaham. Akalna teh kono nempo kadinya teh. Ari akalna teh teh sumberan waham tak kadinya. Padahal rezeki madmun mah moal namahan pedah getol, moal ngurangan pedah ngedul, moal rezeki madmun. Moal namahan pedah loba rezeki mamlukna, moal ngurangan pedah eueuh rezeki mamlukna. Mata sok dibuktikan ku Allah taala. Na pabeasan asa moal dahar murid guru datang bapak mau timbal segala itu dahar jam 2 keneh. Padahal nyangkan buka murid moal dahar jam 2 keneh geus dahar.